Sampurasun. UKM Lingkung Seni Budaya Sunda Universitas Islam Bandung mangrupikeun hiji UKM anu pakem dina widang kasenian jeung kabudayaan Sunda. Utamina dina widang seni tari, musik, sareng aktor. Rupi-rupi tari anu diajarkeun di antawisna nyaeta tari tradisional, tari jaipong, tari kontemporer. Salian aktif dina widang tari, LSBS oge aktif pikeun ngembangkeun jeung ngalestarikeun widang musik tradisional sarta kontemporer modern. Hiji widang nu janten kembang panggung nyaeta widang aktor nu dipintonkeun dina nu namina longser. Watekan anu banyol tur galur carita anu patali jeung realita kahirupan sapopoe. Halimpuna rumpaka ngiring gerak tari dina lakon carita. Unggal galur nada nyipta harmoni nu raheut tureueut kana manah. Salian tinggal guar ilmu pikeun kasenian jeung kabudayaan Sunda, LSBS oge tumut aktif dina kagiatan-kagiatan sarta pasanggiri.